ka paila paceklik ulah hayang boros. Ieu mah ibu-ibu buku mau sim paceklik mun hayang glowing banget ge. Atuh artis wana salam itu mantap sarojeng artis kadei. Belah dia make Wardah 700.000. Yang nek Rajaban cenah di Mas di musolahan barokah. Ibu-ibu belah dia make kering 750. Make Wardah. Belah dia make eyeliner. Make maskara. Make blush on. Sejumlah jermajur gabah 3 kintal biak pakai ngamek kapan banget dipakai pengen hadiran sejam 2 jam sakebel nungguan Kiasep Dumyati banget doang supamireng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi asra abdah minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi ayatihil munajjal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna ru'yal lati ra'ainaka illa fitnatan linnas. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma kazzaba bil isra faqad kafara wa huwa rahmanu al qudus wal bais wal muqtadiru rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa jamilni ya badius samawati wal arsu ma talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa limal hikmata wa fasal khitab amin. Ibarakatil khutirin basari sinritihin amin. Papahamna Sulaimana wa qulan atayna hukma wa ilma safarna ma'adadal jibala yusabina wa tayra wa kunna fa'ilin amin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabbah Musa wa Harun ya Rabbah Nuh ya Rabbah Ibrahim ya Rabbah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bil ilmi bijah nabiyikal mustafa wa rasulul murtada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Kalintan diberi kehormat kekana pembawa acara parantos masian waktos kaperibados dina yesaah urang melakukan anjina sing pasian yus anu pastur barokah bilusus ke sepuh pribadi Bapak Haji Jumali beserta Bapak Haji Aam Oge Mas Yona dan lain sebagainya, sadayana para panitia PHBI nuparantos antusias mengorbankan tenaga, mengorbankan harta bahkan pikiran kami ngalaksanakan di acara urang doakeun pamugia amal anjeunna sing dibalas ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sebagai amal anu sholeh di yaumil jazaa. Amin ya Allah ya Rabbal. Terutama kakori tadi nu parantos memandangkeun gema kalam ilahi urang doakeun anjeunna sing dipasieun ilmu nu barokah bilusus ka Bapak Kapolda Kapolri Kapolseknya Pak Doni beserta reng-renganana oge ti Babinsa bilusus ka Ibu Kepala Desa anu parantos Capetang tadi nyaritakeun program-programna. Simak dige boga program Ibu. Program naon? Di dieu loba anu usaha, loba anu tani, Bu. Loba anu tani bener. Ripuh teu meuli orea. Ripuh teu meuli poska. Prek ulah.
ini ayah hadir. Tah iya ngaji di lembur mah atuh di lembur ieu. Nekal atuh jeung urang dieu. Naon ku kituna para sepuh sadayana, masyarakat zaman kuari tidak butuh janji company, tidak benar. Tapi tolong murahkan dan mudahkanlah barang subsidi. Takbir. Akur. Dewan ieu perwakilan rakyat. Aspirasi rakyat ajukeun ka manehna. Jangan salahkan yang punya kios, jangan salahkan penyalur pupuk. Tapi di manalah letak kesalahan? Di mana yang kedetna barang subsidi? Agar meuli ore zaman kuari doang naik kawin ka urang Abu Dhabi, rumit. Cocok. Mantak si Mabi mewakili masyarakat. Kalau lurah Capetang nyaritakeun program desa bener, tapi tolong catat wahai dulur pisan, lurah lagi pisan jeung pribadi. Iya masyarakat di zaman kuari galau riet puyeng masalah pupuk bener. Kadang-kadang anu boga sawah 2 hektar menang orea 25 kilo mah karena naon? Aya meuli dipersul barang abad. Di mana kesalahanana? Apakah salah toko? Tidak. Salah petani tak pernah ngutang. Siar kesalahanana. Bila perlu RT turun tangan, gapok tan terjun. Cek jelema nu boga sawah sabaraha nu nyawa sabaraha, jangan dilihat SPPT karena orang kaya tak pernah turun ke sawah. Bener? Cocok. Iya gua jelema loba anu pas ini para sepuh sadayana. Mantak nu hade. Penting masyarakat pegawai desa turun tangan, terjun supaya ulah terjadi kerusuhan di sawah, ulah terjadi kerusuhan di tempat-tempat penjualan pupuk. Sebab naon? Sebab dibade nanya ibu sadayana, ieu masih mabdi ngaji ban serep. Bener? Ban serep dia Haji Asep Dumyati, senior pribadi kamari panggih 3 bulan ke belakang di Bogor. Si mabdi ngaji ban serep. Ban serep sok weutuh tarombeng. Rombeng. Atuh sang naon di babah wae rombeng mah. Anu dipake jeung anu ditempelkeun dina buri mobil hartog pada rombeng atuh naon fungsina. Eta mah diusap meniraheun leungeun ku bujir. Weutuh jasi mabdi ngeusi korsina ge meme Haji Asep bener. Urang doakeun guru urang masih ombak banyu jalanna di Mantiung cenah bawa olah datang ke dia. Para sepuh sadayana anu ada catatnya oleh pegawai desa, catat. Di masyarakat loba semabri perilaku meuli pupuk kudu online ke luar negeri. Tegar di bener. Aya mobil listrik disubsidi apa hal? Aya barang anu geus aya di urang aya makhluk anu bisa naik tapi bisa turun. Ayo bapak dan ibu kayak ngaji mah ku guru kula. Makhluk naon anu bisa naik tapi bisa turun? BBM. Aku setan ka bangsa eta. Bisa naik tapi bisa turun. Makhluk biasa makabrah bisa naik bisa turun, tapi bangsa eta bisa naik tapi bisa turun. BBM bahan bakar minyak BBM kanceng bahan bakar mahal kumaha nu nyingkatna bae eta mah. Tapi ngaji BBM urang ulah kudu ngaji jauh-jauh. BBM eusina teh solar bener. Bensin pertama premium pertalit ieu urang ngaji eusina BBM. Naon cenah BBM eusina? Bensin. Apa bensin? Benahilah sistem napakoh. Zaman kuari cek ibu rudah ge paila paceklik anu loba gabah ge meuli beas bener. Benahilah sistem napakoh. Ulah ieu salah di tukang kuli, salah di tukang ojek online
online beh pagaweanana modal salah kita teh ruan kula malah ini ibu-ibu bae santri kula ge online bae mantap anu rugi sok kula kadang-kadang mah santri balik ka imah 2 bulan 3 bulan sedangkan geus gitu corean geus ngirim pesan geus balanja aya teh dibayar jeung santri kula aya dibayar teh jeung kula rugi bandar bari jeung bulan Rajab marga setik coba deui jeung bulan Mulut paida meureun ieu ge abah jeung Jumali meureun karunya teh ka kula bensin benahilah sistem napako mantap ketika paida paceklik ulah hayang boros ieu mah ibu-ibu mau simpan ceklik mun hayang glowing banget ge atuh artis wana salam itu mantak sarojeng artis kadei belah dia make Wardah 700.000 yang nek Rajaban cenah di Mas di musolahan barokah ibu-ibu belah dia make kering 750 make Wardah belah dia make eyeliner make maskara make blush on sejumlah jermajur gabah 3 kintal biak pakai make upan banget dipakai dengan hadiran sejam 2 jam sakebel nungguan Ki Asep Dumyati banget doang supamireng ay goreng ti awalna bener banal jamilatun walau badanaumi al-qabihatun walau tajayana kulayaumi anu gelis bae sanajan tos sudang sare amuaina ge bau Coca-Cola nu goreng bae sanajan make make up ongal poe bensin benahilah sistem napaka anu kaduana eusi daripada BBM itu solar apa solar sholatlah rajin seperti materi atau daripada intisari hasil daripada Isra wal Mi'raj adalah sholat 5 waktu. Iya masjid jika kita pinuh halaman subuh apa jadi wali entah Allah berjanji dalam hadis qudsi melalui kangjeng Nabi Muhammad SAW barang siapa yang memperindah salatnya maka aku akan memperbaiki hidupnya kata Allah Subhanahu wa taala. Allah bicara memperbaiki hidup lain memperbaiki wajah, lain memperbaiki ekonomi, lain memperbaiki jodoh, tapi memperbaiki hidup. Apapun yang kita butuhkan dalam hidup ini, jikalau kita pol sholatnya menurut aturan, baik ilmu tasawuf maupun ilmu fikih, insya Allah diberi orang kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Insya solar. Nggak solar naon eusina pertama. Lamun hayang jemah rizki diusim pabelit jeung ekonomi kieu hulu anak rentol kalebatan sapu raskin teh datang BLT teh datang PKH can panggih-panggih nu meunang-meunang anu enten teh bener cur teh ulah hayang meunang imah sugih hayang ngakuras ki dimiskin ki ku pangeran rieu teh ni bururah bener akurkeun jeung data ya anu tadi naon cenah Bu pertama kalau orang hayang bahagia dunia akhirat sanajan rajin sholat pertama perangilah maksiat perangilah maksiat maka ketika kita rajin memberantas maksiat dari diri kita dari keluarga kita dari handai tolan keluarga kita insya Allah dijadikan Allah Subhanahu wa taala baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur insya Allah. Anu kaopat pertalit apa itu pertalit perangilah watak pelit node ayo nu tilu Rajaban kadang-kadang ngariung bahaya aku lagi sarua tadi kermagan sorogan gurudug beka ditu apa haji jeung
itu babaturan tah Ki Jumri wayahna cenah kudu hadir ka ditu aya naon eueuh naon ngan dionang ku Abah Jumali engke nyeri beuteung cek ulah atuh janten cenah ditong bae burung ka ditu bisi kasalahan kula cik nu ngondang ditong ka ditu tos nutup dongkap ka dieu mantak nu hade lamun urang hayang jembar rezeki anfik ma bil jaib yaktika ma bil ghaib kudu rajin-rajinlah bersedekah insya Allah diantara pahala sedekah dilipat gandakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sampai 70 kali lipat di bulan Rajab ieu. Anu tadina sedekah 1000 ini parenek teh ieu Rajaban. Dipentaan. Anu tadina sedekah 1000 70.000. Anu 100 jadi 700.000 dilipat gandakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala pertalit perangilah tabeat pelit. Cenah salat geus rajin, maksiat diberantas. Itu terus tabiat pelit geus diambisi tina awakna, dibantai dikikis habis tina dirina, tapi kunaon masih ripuh-ripuh keneh bae. Jurus yang terakhir langkah BBM yaitu premium makan premium. Tuh ae geus oge geleun mah. Nyawah nyebarna ge teu jadi benar. Sakali jadi kucaah prebukun makan minum pre dipuasakeun. Aduh puasa bulan Rajab aya. Sabaraha puasana? Sajelma nu puasa dina bulan Rajab 1 hari. Hari pertama nanggalkeun poe Sabtu misalna dikiparatan ku Gusti Allah dosa leutik 3 tahunan. Dosa naon eta? Dosa ka Allah, hakullah, dosa leutik ka Gusti Allah. Eta mah dosa tos Rajaban maling sendal, maling besek, atuh teh kiparatan tah mah. Sendal kula jeung budak santri 5 keur mulu dan leungit, moal kiparatan ku puasa Rajab eta moal. Moal. Lamun puasa dina tanggal 2 dikiparatan dosa ka Allah Subhanahu wa taala 2 tahunan. Lamun puasa dina tanggal 3 bulan Rajab dikiparatan ku Gusti Allah dosa leutik bersangkutan jeung Allah selama 1 tahunan. Puasa dina hari keempat dikiparatan dosa ku Allah Subhanahu wa taala pikeun dosa Allah, dosa anu leutik bersangkutan jeung Allah dan jeung manusia 1 bulanan terus nepi ka ditu insyaallah. Ibu-ibu anu hadir di tempat pasti sejak cinta kakangnya Nabi Muhammad bener. Apal ke di Isra Mi'rajkeun kakangnya Nabi Muhammad, Bu? Di mana, Bu? Di Mekah ka Palestina. Anu di ditu aya simbolna bener. Palestina, Indonesia. Simabri moal maca tema eta mah bahaseun guru urang. Nabi Muhammad SAW ketika di Isra dan di Mi'rajkeun bertepatan dina umur 50 hiji tahun 8 bulan 3 poe. Sabaraha cenah? 50 hiji tahun 8 bulan 3 poe. Nabi Muhammad SAW sebelum diisrakan, sebelum dimerajkan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci, dibersihan heula hatena. Dibelek heula hatena. Saanu ngabelekna malaikat Jibril. Saanu ngumbahna malaikat Mikail. 3 kali hate Kangjeng Nabi dibelek, dikumbah ku cai jam-jam. Jol be keterangan dina kitab fikih wa yusanu taslisu aqdil wudu. Hukumna sunnah muakad ketika orang ngumbah anggota wudhu 3 kali. Lamun sakali makruh, 2 kali kilap aula, lamun 3 kali hada surati jika Nabi. Itulah perjalanan wudhuku. Kumaha lamun 4 kali makruh deui. Ulah mentang-mentang wane salam subur cai, wan teu banget ketika ngalalu 10 kali hayang glowing. Glowing itu bukan ku cai wudu tapi ku tahajud. Lamun ibu-ibu hayang glowing wajah ku
ripuh dina masalah ekonomi, muliakanlah kedua orang tuamu. Gundah dan gelisah, perbanyaklah ibadah. Lain kurang refreshing, lain kurang ulin, tapi kurang ibadah. Kadangnya teu wali stres. Cek wali sugan boring amat, cek walinya cek wali boring, moal aya wali boring. Sebab wali mah apapun kekesal dalam hidupnya selalu disanjungkan, dihadapkan ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita gundah, ketika kita gelisah, perbanyaklah ibadah. Ketika rezeki kita loba ngabadil ratusan juta, puluhan juta tapi teu barokah, muliakanlah kedua orang tuamu. Enggak sih ibu ngamuliakan kolot guys. Ayo boga indung bapak jompo aya. Pernah tuh orang berbakti Umar bin Khattab ditanya ku salah seorang sahabat, anjeuna boga indung jompo, boga indung setruk 5 tahun selalu digendong. Ketika rek cai digendong indungna, ketika rek kehampangan, keberatan, rek BAB, rek makan digendong ku anakna seorang indung anu setruk. Datang ke Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, apakah aku sudah cukup jasa mengembalikan kepada orang tuaku? Kumaha cek Amirul Mukminin Umar bin Khattab, sanajan anjeun seumur hirup ngagendong-gendong indung anu setruk, ngagendong-gendong bapak anu jompo, moal kabales sagede tai kuku-kuku acan, jasa indung anjeun urusan anjeun. Kunaon Bu? Ku sebab urang mah ngagendong-gendong indung, urang mah ngagendong-gendong bapak. Lain ieu bapak dak irha podarna, aing mah. Aing nek paeh gerah hos, aing nek hiruk atuh gerah jalingheur. Ganggu bae ka aing. Anak bakti ka kolot dina dohiriyah tapi hatena kutruk gendeng, bahkan hayang dipiket. Lamun boga bapak jompo anak 5 dipiket nider. Nu baung jauh na mata lok datang, ai pak aya hayang pageudina ta sia eta. Aya buah-buah kabeh. Ai indung maneh mah ngagendong maneh 2 tahun, nyusuan maneh 3 tahun, can pernah seorang indung nek ngajayak anak, nek micentai anak nongkop irung bekis bau tai orok, bener can pernah. Tapi dia pakai masker bukan di musim corona ketika membuang kotoran seorang ibu yang setruk, bapak yang jompo, bener can pernah. Ketika orang boga anak leutik ngadu ka Gusti Allah, ya Allah ya anak ulah geura dipaehan nek nyedeui ayeuna hulu tuur, can pernah. Karena ngabelaan ngagedoran rura, ngagedoran jaro, jam sasabaraha ge hayang diantar ka IGD, bener tapi urang kakolot para sepuh sadayana nu mantap ketika hayang jembar rezeki, hayang barokah rezeki, hayang jembar dada, muliakanlah kedua orang tuamu. Geus teu aya cek ibu-ibu indung bapana ge jarahan minimal 40 kali Jumat, insyaallah dosa-dosa masa lalu kita bahan dihampura kudu ngajadi indung bapak urang, insyaallah. Datang teh cenah guru urang miss call bae panitia. Ketika Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibelah dinu ngajadi dadana, ya tina dada dibelah nepikeun kana pusar, timbul pertanyaan ku golok naon eta dibelahna. Make peso tah henteu, cek sebagian ulama make peso, cek sebagian mah henteu, henteu karasa nyeri ku Kangjeng Nabi. Kusebab dioperasi nageh ku malaikat Jibril. Dibersihan hati Kangjeng Nabi, lamun bapak-bapak dibuka misalnya dada dibelek hate ku malaikat Jibril, dibarakpakeun naon anu aya dina hate urang, dina dada urang aya anu nambalak be zinggo. Dibuka di bapak-bapak belah dieu jarum super, dibuka di bapak-bapak belah dieu cap sigai, bener dibelah hate Kangjeng Nabi teu aya naonan, iwal aya gumpalan daging hideung anu jiga getih paeh sagede siki hasum kamal. Tempatnya yang iri dengki asud kaniaya didinya ayana, tempatnya yang setan dina hate manusia ketika dibelah aya getih paeh nempel dina hate.
eta pelagi iri dengki aniaya batur meuli mobil maneh nu panas tiris, batur meuli termos maneh anu nyap-nyap, batur meuli kulkas maneh nu diimpus. Gara-gara naon? Hatena teu dibersan ku malaikat Jibril. Hatena bukan hate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu mantap Nabi mah can pernah ngarasa marah, can pernah emosi ketika Nabi dilunjak, Nabi dihina lamun untuk pribadi. Beda jeung agama ketika dihina, agama ketika dianiaya. Asidau alal kufar ruhamau bainahum. Kanjeng Nabi sangat sayang menyayang sesama manusia, tapi ketika agama dinistakan, agama dirogahala, pasti Nabi terjun ke medan perang para sepuh sadayana. Dibuka Pak dada Kanjeng Nabi dibelah. Maka si Abdi ingat ketika nyaritakeun ngabelah dada si Abdi ketika ulin ke Surabaya naik ke Pasuruan naik mobil bu, panggil jeung seorang pengamen naik dina mobil bus, manehna teh nyanyi dina mobil bus ibu-ibu sadayana. Zubaidah sayangku, cik Zubaidah nyanyinya doan bohong. Kalau kau tak percaya, belahlah dadaku, di dalam jantungku terlukis namamu. Tuh aku lagi mantan kadai abal kenara baik ku nasar. Kadai kontes dakwah Indonesia ketika kula di Bogor ilu kontes kaditungen kula keur muriang eleh batuk. Jeung Bang Sueb Senopati harita urang Pasar Kemis. Ngan batur na bahasa napan bahasa tengah itulah bahasa kieu lagu jubar kejebur. Menang cenah materi mah ngan teu menang bahasa, ngan hitung-hitung eta bae urang dahar gratis kan ditanggung ke Indonesia. Ku Indosiar jeung RCTI para sepuh sadayana. Ketika Kanjeng dibersihan hatena menuju Allah Subhanahu wa taala, urang ge bisa menuju Allah di mana? Melalui salat. Jika Kanjeng Nabi inna mi'raja ummati as-salat, sayanya mi'raj umat kula adalah salat. Ibu-ibu, ku salat pernah mi'raj teu? Bapak-bapak, ku salat pernah mi'raj teu? Can pernah kan? Kenapa orang memantak salat tak bisa mi'raj? Ku sebab salatna lain wali. Urang ketika Allahu Akbar bat dina pamikiran urang. Ingat kana sawah, ingat kana hutang, ingat kana warung can ditutup, ingat kana proyek hutang bisi kawajaran usarep macam-macam. Ketika dibawa amal salat urang ku malaikat hapado nek nembus ke Allah, cek Allah Subhanahu wa taala hampura salat tiap pamanata. Teu nyampe ka Allah. Beda jeung Tuhan Abdul Qadir ketika salat tiplul ma'anina hiber langsung ke Allah Subhanahu wa taala. Apal tiplul ma'ani diaji dina kitab Tariqah, terutamanya kitab Mafakhirul Aliyah. Ketika sholat seorang wali geus teu aya nu aya dina pikiran iwati Allah 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 jeung Allah aya urang mah duit hutang anak sin teu kamodalan pamajikan sin teu kaparaban Allahu Akbar jaljo salampak jeung garuk ruyuk nek sholat anu mana anu bisa nyampekeun urang ka Allah Subhanahu wa taala iwati urang mahabbah ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulah kulakeun sagede lepal urang. Ulah kulakeun sagede lepal urang ibu sadayana. Imam Abu Hanifah boga santri. Ngaranna Mang Ahmad. Eta Mang Ahmad pagaweana padagang baslok, aya teh padagang baslok aya. Eta Mang Ahmad ngajadi santri tetulus. Mondok ngan sakedeung. Les be di pasantren gitu seorang guru balik ka imah dagang hider teling-eling ka guru ketika dagang geus mentok kakarak euling ka guru ketika ieu Imam Ahmad ketika ieu Imam Ahmad ibu sadayana seorang santrina Imam Abu Hanifah dagang saminggu pikeuna dagang dikumpulkeun saminggu deui meuli deui
aci beli minyak beli tarigu mejen arek usaha nek dibuka dompet leungit menang dagang saminggu ibu sadayana disiaran karena dompet teu aya disiaran karena handapun kasur teu aya akhirna dukun disiar paranormal disiar parang pangnumpang gitu diungkap eueuh teu timu judul akhirna cik pamajikanana geus nu datangkeun urang ka Allah Subhanahu wa taala iwati cinta orang kakang jeung Nabi ibu sadayana amin ya Allah ya robbal alamin geus datang guru urang sadayana nu terakhir ibu-ibu sadayana salawe 25 meuli kacang sapariuk awewe zaman ayeuna beungeut herang punduk hau sakit nu kapiatur wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.